si itu mah tukang ibadah tulis jelas. Ieu mah tah nama salat johor ngan opat tong teu bake roati broati. Capeun datang ke masjidnya puasa nya digawe kocek lawak haju beres gawe deui teu sanggupeun salat qobliyah jeung ba'diyah haju hees lagi tilok bake man witir langsung bae bismillah ge teu kuateun tapi nyana ngaku ka aing kadenge ku aing Allah haju reup bae tah eta teh halim aing aris aing gopur aing geus malaikat eta teh hamba aing teh bulan Ramadan teh agung kedah karasa keagungan bulan Ramadan ari nu ibadah mah atuh geus puguh ieu mah nya mah sakikituna teh ibadah ku agungna aing nyiptakeun bulan Ramadan kaarisan jeung kagopuran aing keuna karasaeun kajana kundu hees maca Allah doang ka sorgakeun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad samping eta deui khudulillah puasa teh DPDP ka Gusti Allah wa tahajjudu fi layalihi ayat tahajud dipentingna tahari lilaitil gadril azimatil gada penting teh tahajud urang lamun urang tahajud urang teh taraweh kan witir kan 3 penting deuk tahajud tambahan heula hiji usolli sunatan rakaatan Allahu akbar ngajangkepkeun eta tanu tadi abe ulah aya terjadi 2 witir la witroni eueuh 2 witir sapenting hiji bae lamun eta 3 ke urang witir jadi 2 witir supaya ulah terjadi 2 witir tambahan hiji Allahu akbar jadi jangkep tanu tadi 3 jeung hiji 4 bari tahajud sadaekna urang Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar tahajud Allahu akbar ruku mah henteu tahajud Allahu akbar salat tahajud terus diakhiri kuitir mantap mulyana bulan Ramadan kuliah mukaan kitab sok hayang seuri sakapeung mah aya hayang seuri aya keom aya bunga aya sok kaju seurian sorangan di antara nu hayang seuri ye cak Gusti Allah teh ya ibadi hei hamba kaula sia nyaho aing nyiptakeun Ramadan teh mulya tur agung tur suci nyaho mun cak urang teh mah nyaho salat siatah dipenting 11 rakaat witir setelah tahajud atawa geus teu kudu tahajud 11 rakaat bae jawaban manusia kumaha duh Gusti 11 rakaat mah teu kuat tama lain pagawean abdi tama pagawean nabi pagawean wali pagawean kiai abdi mah 11 bah teu kuat atuh ulah 11 ai pagawean lain pagawean sia mah 9 Gusti 9 ge abdi mah teu kuat lantaran beurangna sibuk abdi bapan di pabrik abdi bapan ngojek abdi bapan supir atuh ulah 9 7 Gusti 7 ge teu kuat abdi mah lantaran abdi mah sibuk jelemana aya gawe ieu gawe itu sakaca pangan sakapanggina geus abdi mah teu kuat kudu 7 bah 5 atuh 5 2 haju hiji asana 5 ge teu kuat Gusti 3 atuh 3 asana 3 ge teu kuat ambo budak 3 teu kuat hiji degekeun ku sia wahai para malaikat cak Gusti Allah aing ngainstruksikeun ta ka hamba aing teu kuat 11 mah turun hiji bae bejakeun hiji teu kuat hiji ge hiji teu kuat hiji geus atuh aing teu kuat hiji mah neuk sarena bae ngala wudu aju maca bismillah 20 hiji kulhu 3 palak bina siji tiupkeun amoh tambah lain pagawean abdi Gusti aya kudu ngala wudu heula tiris aju batu kita abdi mah moal ngala wudu geus kajeun teu ngala wudu ge asal bismillah bae 20 hiji teu kuat 20 hiji ge bismillah teu kuat atuh tunduh jasa Gusti abdi mah capek bogan abdi dicapekeun ku Gusti bulan 20 hiji atuh 11 teu kuat
tilu teu kuat geus satu hiji bae si Haji HS hiji ge teu kuat ambo bamajo henteu panjana mah bismillah 20 hiji teu kuat tilu teu kuat hiji ge teu kuat hiji doang gitu siapa kajen teu bamajo teu wudu ge bismillahirrahmanirrahim blek mah gitu teu kuat hiji teu capek geus satu baca Allah bae tah lamun Allah bae mah bisa gagas atas ada KS Allah enggak susah gitu doang tapi eta cakus ya Allah wahai para malaikat hamba aing teu pohara masih keneh ngaku bahwa aing pangeran disagedeungeun eta mah lo bajelema nu teu ngaku bahwa aing teh pangeran tuh Katolik ya nama teu ngaku aing pangeran tuh Protestan teu ngaku aing pangeran tuh Kristen teu ngaku ka aing pangeran dihiji-hijikeun tritunggal nanaonan budak Konghucu jeung sajabana teu ngaku ka aing tapi si eta mah jalah beurangna teh kaon di pabrik bae si eta mah lelah ngojek bae si eta mah lelah titah 11 rakaat ge teu sanggupeun titah wudu ge deuk sarena teu sanggupeun titah baca bismillah 20 hiji ge edan ngajebiat titah hiji doang maca bismillah teu sanggupeun ngan Allah doang hebat amat eta jelema datang ka ngaku ka aing masyaallah asana moal anu maca bismillah moal asana ieu mah wudu dia moal ieu mah ieu mah deuk naon ieu maksudna cak Gusti Allah malaikat aing teh nyarita dina Al-Qur'an innahu alimun ghafur aing teh maha halim innahu halimun ghafur maha aris maha hampura ai si itu mah nu hebat ibadahna ka sorga atuh tambah teu kudu kumaha aja teh mah hampura aing geus datang si itu mah tukang ibadah atuh geus jelas ieu mah tah cenah mah salat zohor ngan opat tong teu bake roati broati capeun datang ke masjidnya puasa nya digawe kocek lawan haju beres gawe deui teu sanggupeun salat qobliyah jeung ba'diyah haju hees lagi tilok bake man witir langsung bae bismillah ge teu kuat tapi nyana ngaku ka aing kadenge ku aing Allah haju reup beres tah eta teh halim aing aris aing gofur aing geus malaikat eta teh hamba aing teh bulan Ramadan teh agung kedah karasa keagungan bulan Ramadan ari nu ibadah mah atuh geus puguh ieu mah nya mah sakikituna teh ibadah ku agungna aing nyiptakeun bulan Ramadan kaarisan jeung kagofuran aing keuna karasaeun kajana kundu hees maca Allah doang kasorgakeun masyaallah asana ieu mah ieu asana lain berarti orang kudu ngurangan ibadah ku agungna Ramadan datang ka kos kitu ku istimewana Gusti Allah menyikapi Ramadan datang ke jelema nu ngaku Allah doang nggih bari puasa keagungan Ramadan supaya karasa sapuasa-puasana doang salat teu make qobliyah jeung ba'diyah teu make salat-salat nu sejen agungna Ramadan bener-bener penyucian dosa bener-bener penyucian kakotoran penyucian pembersihan kadurat kena karasaeun cukup ku pengakuan ka Gusti Allah puasa di bulan Ramadan salat anu 5 sorga sakitu alhamdulillahirabbil alamin tapi loba kene sakitu ge nu teu maca Allah Allah aja nek hees teh kan ke behetan mah kunti anak kan mah tah kunti anak lalakina pan goblok tah eta loba kene tah kitu lain teu baca Allah Allah aja kadanan bismillah kadanan kulhu kadanan jeung sajaban bismillah atuh Allah langsung deh ieu mah lain lah aduh mama di mana mama baca Allah itu mah geus langsung greng eta mah lamun paeh langsung diseren ka neraka tah mah
Ya Allah ya Rabbi eta aya keneh teh nu kos kaji ngade pareman apena tigape komo bulan Ramadan mah bulan suci banyak kurang di kotoran kadanan cara batur berang sekali tamat peting sekali tamat jadi berarti sapoe sapeting 2 kali tamat dongeng doang geus kadanan ku kita tuh geus sapoe sapeting sakali tamat eta ge dongeng doang atuh geus 10 poe tamat 10 poe tamat jadi sabulan teh ya 3 kali tamat beres eta mah geus betul sapoe saju sapoe jadi berarti sabulan tamat sakitu teh tamat santri mah tamat kecil ya santri mah tamat tuh ngaji Quran teh sabulan sakali tamat mah lain santri tamat juri nisbati santri mah aja santri mah pun baca Quran teh babari cenah babaturan naon Quran dibaca duh kitu siap kadenge saya macam naon sih ayeuna teu ngarti ya sok loba omong aing mah tingkatan geus luhur deui orenganan asal aya babaturanna kos kitu jana mah aya mah tuh tilok wes geus aya baturanna tah menang 2 poe teh kagak kudu binas malikeun saya tamat ieu atuh aing ngaranna ge sia bener eta tamat masyaallah Allah maha uninga geus kejam jasa eta enggak bohong geus tegep jasa ya Allah ya Rabb nah ieu puasa lobakeun maca Al-Qur'an ngan banding-banding urang bisa maca Quran sapoe sapeting tamat atawa 10 poe tamat digerlengkeun kurang ditartilkeun atawa dibaca aju orang bisa maca Quran tapi dihartikeun ditadabbur Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim wallahu alam bimurad Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu kitab Quran nu agung la raiba fihi daya kamang-mangan hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi muttaqin kos masih muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun orenganan muttaqin teh alladzina yu'minuna jelma anu arariman bil ghaibi kanu maha gaib Allah wa yuqimuna shalah dan selanjutnya dihartikeun da kurang make terjemahan anu geus menang naseh ulama-ulama urang tak urang sabulan tamat bari ditadabur jeung nu 3 kali tamat bagusan eta urang lambat ka tamat tapi dihartikeun ku urang jeung nu sapoe sapeting tamat sapoe sapeting bagusan eta mending dibaca ku urang lalaunan dihartikeun urang tadabur ngaranna dihartikeun urang endeu geus menang naseh ieu teh ge geus dan kitu ngaranna ditandatangani ku pentaseh di antarana eta Baharwan Bali Basu nah lalaunan kajian teu tamat ge malah teu tamat tapi ku urang dihartikeun eta nu hebat engke ge bakal aya ge karasana ka awak lain deui dihartikeun mah urang jadi nyaho dibandingkeun jeung ngerol saya maca naon sadaqallahul azim teu kaharti aya makasih da eta teh bagus dibandingkeun jeung ditartilkeun tur ditadabur nah ieu puasa hikmahna pohara sebab orai ge orai nu puasa bae mah orai taneuh manjur jasa orai taneuh mah kasepak-sepak kilongna naon tapi lamun geus ngegel geus hesek ditulunganana sebab naon puasa bae kan komo bulan mulud mah jangan mah tilokawa mana orai taneuh mah cinta ke besar mulud bulan Ramadan saramadan ih sempar-sempar ge orai taneuh teh eta keur tapa sakali ngegelek tapi orai koros mah nu tilok tapa
be urang Jumatan kadenge gede leuh oh orek koros ngadaharu eta teh anak bangkong butung nang gendut ya wuh ores koros bae naon bae teh anak bangkong sia anak kadal sia orek koros eta bos masyaallah kan aya lauk sia tah nyana mah naon bae nyana kan as butung nang gendut nu matang nu gendut eta koros atuh teh jadi mati asli di itu jangan kiai masuk sembarangan bae nah nu anehna aya santri baheula di dieu teh aya santri eta teh digegel orek koros aduh si adu-aduan dia teh nyeri cek kitu teh ditarik ku babaturan kuntuna murah kuntu orek koros murah di dieu tak eta teh orai nu tilok puasa orai koros orai babi orai cai teh orang tahu sekarang itu eta tilok puasa teu manjur orai kadut nah eta orai kadut itu nah nyana nyahuan orai kadut meureun mana sayuni meureun tah eta tapi orai anu sok tapa orai belang orai ge sanca orai kitu taneuh eta ahli tapa teu meunang sambarangan jelema ge lamun ahli tapa lain deui tapa teh lain sakadar tapa teu dahar teu nginum teu jimat tapi tapa ulah sok ngadahar duit pamarentah manjur asal kiai jago nyana ngajina hebat dina puasana tapi beteungna terus bae ngadahar duit pamarentah moal manjur ka jeung kuku dijamin 1000% bahkan 1500% moal manjur moal bae ka jeung kuku mah beteung teu ditapaan tapa teu dahar teu gini budak leutik ge bisa tah lamun aya HP ulah hayang tapa tati HP manjur urang mun boga TV renyek jual manjur ganti iya hayang wajur ulah hayang wajur hayang ka Allah bae tapi eta praktekna seperti kitu kakadituna mah kakadituna kan geus biasa teh hayang nanaon ge teh ningali jelema ge biasa bae maksudnya biasa bae ningali awe ge biasa bae nu gelis-gelis jore-jore biasa bae atuh nu gelis-gelis jore-jore kumaha sih kiai cenah atuh kitu wae kabelah ditu nama nu ditingali ku perasaan urang teh kan hese teh ieu teh mindahkeun perasaan ibadah ibodoh ku ari kapinter terasa pinter sageus pinter paham terasa eta garana pergeseran eta mah masih bisa tah kos kitu mah tadi teu bisa alfiah jadi bisa teu bisa maca fatul muin jadi bisa ngageser tapi bodoh ka pinter tapi hayang boga rasa ikhlas mah tah eta hese karasa kan ikhlas teh karasa nikmat ibadah eta kan lamun geus boga ikhlas kan ngeunaheun hayang we ka Gusti Allah embung jeung makhluk sebab lawan eueuh di kacinta iwati ka Allah masyaallah eueuh tah hayang datang ka dinya geserkeun ku urang tina kaladzatan jismaniyah kana kaladzatan ruhaniyah carana puasana cara Ibnu Arabi cara Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani cara Ibnu Athaillah lain puasa teu dahar teu nginum hungkul tapi puasa teh ilu awak kabeh milu puasa di ketika kurang geus diajak puasa ngageser tina puasa awam menjadi puasa khos teu dahar teu nginum teu jima awak kabeh anggaha diajak puasa qalbu di ka Allah keun ngaranna puasa khos ilah puasa nu lain sambarangan anu engke Allah bakal mere kanikmatan tah di bulan Ramadan cara nu tadi ge geus menang pangampura sakadar pangampura ku gedena agungna sucina Ramadan eta ku inget bae geus ka Allah nyahoeun bahwa eta teh ngaku ka aing eta teh geus menang pangampura eta ku gedena Ramadan momo lamun ku urang dimanfaatkeun lantaran turunna Al-Qur'an ge di bulan suci Ramadan beuh lain leutik-leutik diintip Ramadan teh ku ahli Allah mah
timbul ucapan Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadu ala niron ku bungah doang ge deuk asup bulan Ramadan geus haram ka neraka awakna ku bungah doang Masya Allah ku sebab naon ayam rahmat jeung magfirah Allah di jero Ramadan seakan-akan Allah teh aya di bulan Ramadan seakan-akan hayang bae geura asup ke bulan Ramadan bakal karasa indahna Ramadan rahmat Ramadan segala rupa kesucian Ramadan terasa bunga dek menghadapi Ramadan panai lain kitu di lembur mah woi di Cilonggo geus penutupannya geus teh Ramadan deui hutang tahun kamari ge can kabayar pamajikan aing habek-habekan bo budak meuli baju can kabayar ban dek lebaran deui bo pencit teh beheug aing aya nu ngomong kos gitu tapi lain urang Cilonggo lain urang Cilonggo mah kabehan bae eta jadi takkan deh hutang aya nu kieu bae ngirain sih bulan Ramadan mah segera teh kunaon ngabuburit ka Citra ka Puri aya nu kitu aya anu Ramadan mah nginahin sia sokna loba nu marere pembukaan segala rupa ge geus aya jadi macam-macam biasa da urang mah belajar ku ari ngabersihan awak ngabersihan batin engke Allah bakal mere Lailatul Qadar dina teu merekna boga kesejukan-kesejukan. Ieu lamun dibahas panjang tentang bulan suci Ramadan, ieu maka istimewaana bae la khulufu famu shaim adyabu indallah min dhil miski. Yakin ambe sungut nu puasa leuwih seungit tibatan minyak bisi. Coba ge jelema nu puasa ambar ha. Ayo coba-coba, ha. Kan Kangjeng Nabi bisa ngabohong. Ieu kan ucapan Kangjeng Nabi. Cak Kangjeng Nabi la khulufu pamisaim atyabu. Ambeuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan bisik. Coba, ha. Ampun. Ucapan kajira oh macana tu indallah menurut Allah leuwih seungit tibatan minyak misik aya menurut jelema mah pan aya nafsu geus ku nafsuna bakal bau tapi ku malaikat mah ka seungit sebab ku nafsuan geus malaikat teh lamun urang puasa urang maca kaluar geus teh seungit malaikat tadi diresepeun cek Gusti Allah leuwih seungit tibatan minyak misik kurang nu mantap kurang data ka bau urang ge lamun luhur mah seungit lantaran urang mah handap bau nah dia kahayang nafsu ngaranna eta lah nu ngahalangan jadi lamun urang loba kahayang eta loba halang kacang tanah eta teh maca zikir ka Gusti Allah maca tasbih ka Gusti Allah wa in min syai'in illa yusabbih bihamdi walakin la tafqahun tasbihahu ngan urang teu nyaho kana maca tasbihna kacang teh tak kacang lamun ngagoletak eta baca tasbih subhanallah kacang nu ngagoletak sama sok macam kacang segala rupa ulah haju sia mah ka ditu bae kacang teh kacang ngagoletak kacang tapi lamun eta kacang ku urang dipelakeun tah dibawa dipelakeun dihuma plek kacang beda rasaan cak kacang teh aing berarti titah jadi berusaha aing jadi disiram ku boga set hayang jadi boga kahayang tak boga kahayang nyana hayang jadi lantaran dipelakeun maca tasbihna lambat subhanallah ketika jana merontak kan dipupuk tah sanes dipupuk kan nyana boga perasaan kan ngomong nu mantak maca tasbih ge kan ngomong ke Kangjeng Nabi makan kadenge segala rupa ge kadenge kobok Kangjeng Nabi Sulaiman maka angin bisa diajak ngobrol ku Kangjeng Nabi Sulaiman maka Kangjeng Nabi Sulaiman angin ge bisa diajak ngobrol angin atuh komo deui benda-benda nu sejen jas sireum ge begitu diutus ka Kangjeng Nabi Sulaiman geus bejaan ku Gusti Allah Sulaiman aing bakal ngutus sireum ka anjeun oh mun mana sireumna memeh kapanggih nu di jalan teh nu loba kan sireum datang heula ka Kangjeng Nabi Sulaiman kan ngobrol jeung Kangjeng Nabi eta sireum bae ngobrol Masya Allah karim nah urang lamun puasa bae bakal dibere ceuli Kangjeng Nabi Sulaiman
bakal diberi lisan Kangjeng Nabi urang dan lain sebagainya. Berarti kan diberi maziah nu luar biasa. Tah kacang kusubah boga kahayang lambat kata dina mah subhanallah subhanallah. Barang dipelak subhanallah. Barang dipupuk tah teu kadenge subhanallah. Barang jadi maka dinya sat geus baca tasbihna geus teu kadenge ku sasaha. Teu kadenge. Eta naon eta? Eta teh kahayang kacang bae boga kahayang teu kuateun maca tasbih. Maca mah maca ngan teu kadenge kurang. Lamun dibukakeun hijab kan kadenge kulantaran nyanana boga kahayang teu kadenge. Urang ge urang lamun eueuh kahayang hiji bae ka Allah. Ieu dengan sendirina mata ka Allah, ceuli ka Allah, kabeh ka Allah nu mantak disucikeun deui ge ku wali supaya dikaallahkeun. Eta teh abeh giraheun. Ketika loba kahayang mata boga kahayang mun teu geulis embung neuleu. Celi boga kahayang mun teu merdu embung ngadengekeun, irung boga kahayang mun teu kitu seungit teu kitu keneh sagala rupa boga kahayang, awak urang boga kahayang tina kahayang etalah jadi hijab urang jeung Allah. Maka di bulan puasa wayahna kahayangna rada dikurangan mun tadina urang minum teh doang di bulan puasa mah tambahan kopi susu siapa pas bae dasar jurig dipancing sakitu bage pas hatuh hese ngobrol jeung jurig mah kurangan kahayang kurangan. Wah ieu mah geus kolot rencana meuli lepis deuk ka mana manya meuli lepis aing mah geus ulah wau jeung si aing mah mun sia make lepis geus aing aing ka Vietnamkeun siapa aing. Ye, ngangon kebos ya di Vietnam. Sapi mah. Lepis bapak nanti pengangon di Vietnam mah. Urang jadi kebanggaan. Ye. Neraka jahanam, tah leg gaul ku sia. Tah ieu. Picin kahaya. Masya Allah. Orai taneh micenan kahayang manjur. Orai belang micenan kahayang manjur. Orai gitu. Obra micenan kahayang manjur tapi orai nu tadi diceritakeun sebab terus bae kahayangna dituturkeun teu manjur bahkan caroplok. Urang ge sakumaha tadi bayangan kacang jeung sajabana diri urang lamun geus kalegitkeun kahayang timbul engke zikirna dengan sendirina dina zikir etalah bakal nyambung jeung nu sejen sebab nu sejen teh eueuh nu teu zikir. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Kabeh 7 lapis langit zikir, bumi zikir. Ketika zikir kabeh urangna zikir sebab teu boga kahayang. Mun urang geus teu boga kahayang kadenge zikirna langit, kadenge zikirna bumi. Urangna nu zikir kadenge ku langit, kadenge ku bumi ngahiji. Masya Allah, ieulah puasa. Kadahanan ku kitu atuh urang puasa geserkeun tina puasa awam anu beneran awamna supaya orang mendekati mereka puasa khos. Geus satu orang di bulan puasa mah ulah hutang-hutang dikuari beresan, kebutuhan dapur beresan, segala rupa. Geus urang bebeja ka pamajikan urang ari ibadah bae ka Gusti Allah nya. Geus segala rupa tah, geus tah jang dapur tah. Jah jang dapur 50 juta cukup kan. Tiis kadang-kadang cek si Hindun deh. Bener gitu tah kiai kadang-kadang. Atuh geunaheun da puasa kos kitu mah. Tah jang lebaran 50 juta mantap teman. Aduh Masya Allah tah jang anak 50 juta mantap kan guys teh kudu di ka bulan Ramadan kan balik meuli mobil ku aing korupsi deui bae pan pamajikan mah beresan teh urang geus bae ka Allah tek TV ku urang geus tutupan HP ku urang geus ulah urang hayang informasi pilpres teh kudu geus ka Allah bae ka Allah. Mantap tadi asana witir tadi lain 13 bisa 23 ieu mah. Ngeleuwihan ieu mah. Bahkan Haji Pendi mah bisa terus bae geus teu make hitungan. Allahu Akbar. Maji, nah tak witir. Kok teu eureun selama aya jelema nu neulekeun aing mah malah eureun. Emang ahli ria mah kos kitu. Eueuh jelema bae geus teu salat. Balikan deui orang menghadapi bulan suci Ramadan. Jadikanlah bulan suci teh bener-bener untuk penyucian batin urang. Puasa ulah sakadar teu dahar teu nginum teu jima tapi ajak anggahota urang puasa.
dengan kata keren tapakeun mata urang, tapakeun ceuli urang, tapakeun irung urang, tapakeun sungut urang, tapakeun leungeun jeung suku urang. Ditapakeun teh maksudna tina kokotor-kokotor, sucikeun hadapkeun ka Gusti Allah. Ngaler ngidul ngetan ngolon teu nu kaya, teu nu susah, teu pejabat, teu rakyat, teu kiai, teu santri, teu cacah, teu menak kabeh bakal datang ka ajal. Geus datang ka ajal mah maot ngaranna, tinggal urang we jeung amal urang. Kawau urang nu tadina ku urang didamba-damba, urang maot mah sakadar datang ka bibir kuburan. Bapak urang nganter sakadar datang ke bibir kuburan, pemajikan urang sakadar datang ke bibir kuburan, anak urang sakadar datang ke bibir kuburan, murid urang sakadar datang ke bibir kuburan. Nu bakal ngalaksanakeun mah urang jeung amal urang, lalakon hirup renungkeun ku urang. Mumpung urang masih keneh dibere umur tur dibere sehat. Sakali deui mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang ibadah, dibere sehat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah, dibere kuat ku Gusti Allah jang ngalobakeun ibadah. Mudah-mudahan dulur-dulur urang, bapak urang, mak urang di alam pura dosan ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'an lan utawi kang kaping papat iku ana mithla hadhihi surah, satu teh umpama ikilah sholat safih kang bening lil walad kadoe anak aksari ku kang leake walidzalik dan karena mangkono aksar yuro dan tingali ya ruhul qudsi atawa tufail fil badamati dalam sakeok tuturu ala suratul murdi. Ingat serupa pirang-pirang kang parak balik kal malaikat ketika malaikat. Manusia dua dimensi, hiji dimensi zahir jasad, kebutuhanna dahar nginum pakai kendaraan. Dua ruhan nu diciptakeun ku Gusti Allah di alam arwah, anu pernah iqrar di harapan Allah, qalu bala syahid, dihijikeun ku hari roh jeung jasad, makanan nu berbeda, bentuk anu berbeda. Ieu mah jisim kasyif awak, ieu mah roh mah latif nu lembut. Asupkeun set roh wauh ka Allah, jasad mah wauhna kana dahar jeung inung. Roh mah makananana Quran, wirid, zikir, subhanallah dan sebagainya. Ieu mah dahar, inung, sare, awewe. Berbeda jauh. Maka ketika manusia bisa ngebersihan awak tina perwatakan jasmani, mata, ceuli, irung, sungut kabeh boga watek kunyana di mujahadah, di perangan, dahar ge di mujahadah, nginum di mujahadah, terus ditafakuran horeng nu Allah, deka Allah, ku Allah, ti Allah. Langsung nyana berusaha susah payah riyadhah ngaranna, diajar nafsu teh dibilukeun supaya daek taat. Padahal nafsu teh hayang ulin, padahal nafsu teh hayang ameng, padahal nafsu teh hayang rucah, padahal nafsu teh hayang sesenangan. Diriyadhahan, diajar, pengkolkeun, kaallahkeun. Teu bisa saminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Melalui nikreh terus besuluk ngaranna sampailah tunduk nafsu teh. Aman khafa maqama rabbihil a'la wa nahan nafsa 'anil hawa. Jelema anu terus bae nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu dibilukeun, tunduknya model saha
Kangjeng manggeus jelas maksud model para sahabat, model sahabat para aulia Allah, Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Hasan Asyadzili, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kabeh eta nu geus bisa nundukkeun nafsuna. Belah dieu para wali sangat, belah dieu na deui para model guru-guru urang anu geus teu nyahoeun ramena dunia. Sabodo sia-sia aing hirup di dunia tapi geus teu ngabutuhkeun dunia. Urang mah hirup di dunia gupak di dunia. Nyana mah hirup di dunia tapi pikiran akhirat. Geus bae hayalanana teh akhirat. Duniaan di jero hatena. Eta teh hasil riyadhah, hasil mujahadah, hasil muhasabah, hasil tafakur. Ditafakuran ketika dunia ieu dijieun ku Gusti Allah, kemudian cak Gusti Allah sia teh jang nyoba hamba-hamba aing begitu neuleuh ka sia aing teu neuleuh saeutik-eutik jang ka sia ku jore-jorena sia. Kejaran urang ku ari dunia nu ku Allah dunia teu pernah dilirik, justru ku urang dihayal. Coba eta ayo inna dunya bahrun amik qad ghariqa nasun katsir. Masyaallah walil haya gitu karena dunia mah kitu mataul gurur. Dunia mah mataul gurur. Geus loba jasa. Dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nyaritakeun dunia hina, dunia teh jore, dunia teh keji. Ketika jelema budak-budak dunia berarti urang jore, budak du jore. Nyaho KBG kiai mah. Nyaho KBG santri mah nu ngaji ge nyaho. Tapi pelaksanaanna untuk merealisasikan sesuatu anu kunyana geus dipercayai, nyana percaya dunia hina tapi ngabuktikeunana pengakuan bahwa dunia hina ieu hese berarti teu boga kayakinan. Selama orang teu boga kayakinan, urang kieu bae hirup mah teu dikiaikeun, teu diustadkeun, teu dijawarakeun, teu sakitu bae sarua bae, teu boga makom. Ketika terus riyadhah, mujahadah, setik Imam Syafi'i 3 tahun, Imam Ghazali 13 tahun, Syekh Abdul Qadir anu fokusna 3 tahun. Karak eueuh di jero hate plek hate teh beningan aya Allah doang. Kicep asa dikicepkeun ku Allah, denge asa didengekeun ku Allah, ambe asa diambekeun ku Allah. Hudang hees teh boga pikiran alhamdulillah ku Allah dihirupkeun nyanggakeun sadaya-daya poe ieu deuk dikamanakeun abdi, deuk digerakeun kumaha ku Gusti sesuai jeung nu aya di Lauhil Mahfuz. Abdi bakal ngalaksanakeun tulisan nu aya di Lauhil Mahfuz. Eueuh rencana sagala ngepak karung, sagala ngumbah karung, sagala ngirim karung. Eta mah jelema hina nu kos kararitu. Hitung-hitung nu hina tambah nu kos kitu. Duit datang dihitung cinta jana kadinya, berarti kahinaan makin tambah. Salah satu ulama akhirat adalah ketika dunia datang ka dirina nyana ceurik. Gusti manya abdi diacak-acak kudu hina. Urang mah lamun ngariung teu bawa berkat ceurik. Padahal nu hina. Ceramah teh di amplopan ceurik. Padahal nu hina. Tuh kan urang mah kitu bae. Justru urang mah akhirat mah mun datang dunia ka nyana nu ceurik. Ya Allah ya Rabb. Barang hina kok dia ka abdi ke. Tuh, aja pende mah kajian hina ge Gusti tumpukeun di abdi tolol teh coba. Teu sabaraha katololan nyana eta kos kitu. Tuh. Mana buktina ibadah.
aya pondok nangieun nyana, aya majelis nangieun nyana, aya masjid nangieun nyana, aya eta fakir miskin nu ngaku bahwa nyana sok dibere ku nyana. Nyana. Ya buktina tetanggana ge eta ngadoakeun teh ku galedeng. Berarti kan teu dibere. Tuh kan. Nah, ketika jelema bisa alhamdulillah caang hatena. Hiji Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu 'ainahu wa lisanahu dan lain-lain sebagainya. Wal eureun hamba kaula bertakarrub ka kula dengan susah payah, riyadhah, mujahadah, tafakur sehingga terus-terusan bin nawafil geus lain nyaritakeun nu fardu deui. Zikir padahal mah teu dititah terus-terusan tapi nyana terus-terusan. Salat sunah teh aya aturanana tapi nyana mah terus bae salat sunah. Nawafil teh terus bae lain bae ba'diyah jeung qobliyah lain tahajud jeung duha tapi nyana mah sunah mutlak pagawean jelema ahli Allah. Terus teh irin-irin. Hatta uhibbah sehingga kaula cinta jasa kabanehan cak Allah. Bara anu dititah fardu, cacak-cacak anu sunah, anu dipati dititake dipigawe bae. Wa iza kuntu ahbabtuhu diwana kaula geus cinta ka jana kuntu ainahu ceulina ku aing diurus. Kuntu lisanahu lisana ku aing diurus. Kuntu yadahu lahuna ku aing diurus. Kuntu rijlahu sukuna ku aing teu salengkah-lengkah diurus ku Allah. Tidinya lah bakal aya kaluar tiflul ma'ani. Nah iya awak ketika geus kitu dibukakeun tirai hijab aya anu dibere deuleu lauhil mahfuz, aya anu dibere deuleu sapatala ku Gusti Allah dibere deuleu oh ieu teh aya emas, oh ieu teh nanaon, tapi janana geus teu aya. Hiji be Allah bisa komunikasi jeung hewan. Lantaran hewan nyahueun aing ciptaan Allah, di diri urang teh geus menyatu jeung Allah. Buaya bisa ngobrol, embe bisa ngobrol, onta bisa ngobrol, hewan-hewan bisa ngobrol. Contoh Kangjeng Nabi ngobrol jeung onta, Kangjeng Nabi ngobrol jeung kuda. Para wali-wali Allah, lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngurus sapi ngomong kanyana. Cak sapi we Abdul Qadir, maneh mah lain bangkos kieu hirup maneh mah ngomong sapi. Lain kos kieu hirup maneh mah. Aing mah sapira cak sapi teh. Paraban diomongan, aing mah jang ngangkutan barang sia mah lain teh ngurus kos kieu. Kan Tuan Syekh Abdul Qadir kaget gadege sapi ngomong kos kitu. Jih, bebeja mah sapi ngomong kieu cak mana. Masyaallah. Keleutik keneh geus bisa ngadenge suara sapi, suara hewan. Dia kumaha coba? Ya Allah ya Rabb. Nah, dibukakeun hijab, tirai dieuweukeun. Mulus ka Allah. Impianana ge lamun Imam Malik ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Syafi'i ngimpi ka panggih jeung Allah. Imam Hanafi ngimpi ka panggih jeung Allah. Teu kira-kira teh ngimpi. Teu kira-kira. Belah dieuna ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna ngimpi jeung para wali Allah. Aya anu sok ngimpi ka panggih jeung kuntilanak manusia eta. Impina diudag anjing lompat nyilip jana wah harenggosan aju hayang kiih di sumur wer udah ngompol tuh iya bersih jasa bersih anna misla hadhihi surah sayyana umpama ieu rupa asab anu bening lil walad ka anak aksar loba rupa budak dibersihan loba kitu kene ieu naon kitu ngaranna tiflul ma'ani walidzalika yura tiflul ma'ani bisa katempo dina waktu sare ala suratil murdi urang bisa neuleuh diri urang mimiti urang dibere ngimpi ku Gusti Allah urang bisa neuleuh urang aneh
Jadi urang teh aya urang masih eta ngomong di hadapan urang aya urang. Jadi urang teh aya dua. Iya, Masya Allah kadele tah urang bisa deuleu urang isi Masya Allah ku kasep-kasep ting ala suratil murdikal malaikat urang bisa nempok ieu jati diri urang nu asli. Urang bisa ngobrol dibere ku Gusti Allah waktu urang sare teh kapanggih jeung urang mulai nyana dititakan ku urang coba ka Mekah set ka Mekah emang urang ieu nyaolah keberadaan Mekah bisalah diri itu meuli korma balik deui ka dieu set dibikeun ku urang ka tetangga urang haji pendek hayang ulah nu kieu mah ulah sok dibere karomah nu kos kieu suka sieu ulah nu kos kieu buah limus salah kos gitulah kamana kakalayangannya na jelema da aya we di dieu tapi eta tiflul maani bisa kumaha dipanggil berangkat di Gunung Lubnan perkumpulan para aulia Allah sadunya di waktu-waktu anu tertentu konferensi saruanya naga para aulia Allah eta teh aya anu ka Mekah aya anu ka Gunung Lubnan sebulan karak datang tiplul maani na masih rendah kene anu saminggu karak datang tiplul maani masih rendah kene aya anu 3 poe aya anu 10 poe tiplul maani datang ke Gunung Lubnan teh ya eta teh macem-macem nah di dinya aya anu hebat set datang kanyawan lah ku para wali Allah lantaran dijalankannya na ka parangi anu saminggu bari saminggu nu sabulan bari sabulan nu nyana geus ancang-ancang aing mah kadituna ti sabulan keneh ieu mah ti setengah bulan keneh ieu mah ti saminggu keneh ieu mah datang geus datang ka ditu kan ditunggu mana sih ieu raja na kutubna teh encan datang nah saat anu di geus karumpul kabeh nyana datang set plek kutubul laul mantap ku para wali dikayaokeun kutub si eta teh sebab di alam nu itu perkumpulan. Wah, geus beuki apeng-apengan bae ngaji. Asa di mana ieu urang ngaji? Ya urang mah kumpulan teh lain di Gunung Lubnan urang mah. Kumpulan teh di Citra apa jeung tukang jagung nu antingna gede teh ya. Heh, Haji Pudali ge dinya ngagebegan milu di dinya. Jol bae Haji Pedi deres mun mayar henteu deui. Jadi kumpul di lokasi kitu. Tuh batur. Kuari masih. Wa mimman khalaqna nu tadi lamun Allah ngadamel umat teh hiji ngan kulantaran hebat aya nu nuturkeun jadi umatun mungkin diciptakeun jadi organisasi mungkin diciptakeun jadi partai hiji tilok loba wa mimman khalaqna umat tu yaduna umat anu yahduna bil haq saurang malobaan ngan engke kok jadi bahasa ada umat loba nuturkeun jadi umatun dibentuklah organisasi jadi umatun moal lobaan kajian kumaha ge nu antik mah keris nu hebat paling hiji eta keris sudah di Haji Pedi eta mah buatan Jogja dipake teh ku panganten 3 kali make eta keris naon teh mah kos kitu mah keris anu aslina mah hiji paling set kitu kene nu antik mah moal loba kiai antik hiji we kok dituna umatun pengikutna loba jadi ummatu yahduna bil haq dibentuknya mungkin jadi organisasi mungkin jadi partai nu kos kitu moal kebal Gus Dur ngabantuk jana terus PKB teu kebal beres dieukeun ku nyana dikeun kamu hayamin los urusan ku sia ai bisa mah jeung ai hayang ai mah geus teu balik ka ditu anakna nu ngurusan nu balandar geus milu nyana we soranganan ka ditu nu los mah sawodo aing mah urut aing neuk ngabebener nagara sakitu bae ai sia hayang los dibikeun geus akan teh los usia ai bisa mah sia geus aing mah teu butuh beres ummatun yahduna bil haq dijieun ku Ki Hasyim Asy'ari organisasi NU ummatuyan saurang jelemana mah Ki Hasyim saurang kiai nama misalnya hiji nu ngikutna loba jadi bae ummatun yahduna bil haq walidzalika yara bisa nilai
Yura bisa kadele di impian teh, masya Allah, etalah keindahan. Diberi impian teh ku Gusti Allah teh indah. Kapagila jeung para wali Allah, kapagila jeung guru-guru nu mursyid, kapagi beladi teh kapagi jeung Kangjeng Nabi. Atuh geus moal tanding lamun geus ngimpi kapagi jeung Kangjeng Nabi. Hese nyarita keudana kapagi jeung Kangjeng Nabi mah lantaran keindahan teh masya Allah pohara jasa. Hate urang anu kuari maca sholawat bae kuari kapagi jeung nyana. Bari macem-macem bentuk kapanggihna. Eta urang anu kapanggih ku urang kene, urang kapanggih jeung urang teh bisa ih eta aing ku aya jadi dua. Eta lah ala suratil murdi. Kumaha sih nu kakarak parak balik disebut kumisan jante tapi disebut teu kumisan geus aya ngagelempeng bulu jarum. Disebut maneh jenggotan jante tapi disebut kekelemengan jenggotan aya atuh pan sieu mah geus perut. Jurig teh mah. Eta diri urang teh, oh urang kapagi jeung urang ngan beda. Urang asli mah kos kieu, ieu mah kasep amat. Etalah diri urang anu hakiki, anu asli. Dibentukeun mantak kal malaikat dina pada eueuh dosa. Bisa kakalayangan kumaha kun fayakun Allah dibikeun kanyana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Allah wahai hamba kaula kun fayakun aing dibikeun geus ya. Tah mantap ngaji kos kieu mah teu meunang nu bodoh. Waduh atuh kitu kos jadi pangeran. Tah besi kos kitu doang. Eta kakarak ge saeutik tah. Ge maksudna pengarahan kun fayakun teh kumaha? Nah ieu masih panjang keneh lalakonna. Kan mantap potongan kieu mah teu meunang ngaji nu kieu sebenarnya. Wallahu wallahu